Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Wilujeng enjing nepangkeun deui sareng abdi Desti sareng rerencangan abdi namina Elsa ti kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Mangunjaya. Ti dieu simkuring bade nyampaikeun warta anu temana tentang akuarium pertama anu aya di Kabupaten Pangandaran. Akuarium Indonesia Pangandaran, destinasi wisata anyar anu aya di Pangandaran, resmi dibuka tanggal 17 Desember 2022. Jeung masih buka tepi ka ayeuna. Akuarium Pangandaran nawarkeun pangalaman kanggo ningali akuarium tematik, schooling fish, ditangku silinder, serta diajar sejarah kekayaan Nusantara. Lokasi akuarium Pangandaran tempatnya strategis. Lokasina di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. harga tiket masukna sakitaran 50.000 per jalma. Harga tiket normalna di poe kerja 40.000 per jalma. Kanggo harga 50.000 khususna dina hari libur. Akuarium Pangandaran mulai jalan di jam 8.00 dugi ka 16.30. Fasilitas anu bisa dirasakan ku pangunjung akuarium Pangandaran nyaeta ngunjungi KB fasilitas anu aya di lebetna, panitipan barang, fasilitas khusus kanggo pangunjung disabilitas, musola, area parkir, serta akses wifi gratis. Selain kanggo tempat edukasi sareng wisata, kaayaan akuarium ieu bisa ningkatkeun jadi sarana peningkatan sumber daya manusia, khususnya kanggo masyarakat Pangandaran. Nalika asup, geus disuguhan suasana anu beda, nyaeta ayana silinder tank atawa akuarium silinder raksasa. Terus aya akuarium tematik, mediana mobil anu disulap jadi akuarium unik, anu dieusian ku lauk tawar. Terus aya museum ibu rempah, anu jadi sarana edukasi Nusantara, seperti botol-botol peninggalan hasil arkeologi Indonesia, serta infografis sejarah kapal karam di perairan Nusantara, jeung kolam sentul kanggo barudak laletik. Hanjakalna akses jalan ke akuarium teh kurang alus. Tempat parkiran kawatesanan, fasilitas acan lengkap, harga anu mahal, jeung kondisi ruangan anu kurang kondusif. Sakitu wae informasi anu tiasa ku simkuring sareng rerencangan simkuring dugikeun. Hapunten bilih aya bahasa anu kurang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Oh, amat dekat tuh.